Di madrasah atau di masjid-masjid sok kadenge nu nadomkeun pupujian. Mun di madrasah biasana pas sore bari nungguan ustad nu ngawuruk ngaji datang. Ari di masjid pupujian dinadomkeunana samemeh salat berjamaah. Dina pangajaran ayeuna urang ngawanohkeun deui rupa-rupa pupujian, pedaranana jeung lagam ngadomkeunana. Perkara lagam ngadomkeun pupujian biasana diunggal wewengkon sok aya bedana, tapi henteu jadi masalah. Da anu penting mah ninggang kana wirahma anu genah jeung tumberes serta katewak eusina. Pupujian nyaeta puisi puhun nu nyoko kana ajaran agama Islam, asalna tina kecap basa Arab nyaeta syair. Pupujian umumna diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Padalisan nyaeta baris atau jajar, pada nyaeta bait. Dina sapadalisan diwangun ku 8 enggang biasana mah. Biasana nu dipake purwakanti laras ukas, nyaeta suara nu deukeut dina tungtung kalimah. Fungsi ekspresi nyaeta ngebrehkeun atawa ngungkapkeun isi hate si pengarang. Sareng fungsi sosial nyaeta kangge pepeling kangge urang balerea. Hiji, muji ka Gusti Allah. 2, sholawat ka Kanjeng Nabi. 3, doa jeung tobat ka Pangeran. 4, pepeling. 5, ajaran agama. Tah ieu contohna pupujian anak Adam pek ku hidep pergepkeun. Anak Adam anjeun di dunia ngumbara, umur anjeun di dunia teh moal lila. Anak Adam umur anjeun teh ngurangan, saban poe saban peting dicentangan. Anak Adam maot anjeun teh nyorangan, cul anak cul salaki jeung babandaan. Anak Adam maot eueuh nu dibawa, ngan asiwung jeung boeh anu dibawa. Anak Adam pasaran teh lolongseran, saban poe saban peting gegeroan. Anak Adam anjeun kaluar ti imah, digarotong dina pasaran tugeuna. Aduh bapa aduh ibu abdi keeng, rupku padung rupku lemah abdi sieun. Anak Adam dikubur teh poek pisan, nu nyaa